Assalamualaikum Sampurasun wargi baraya SGP di mana wae ayana papendak deui dina acara wayang golek ngalakuan channel ieu ayeuna wayang golek bade ngahadirkeun dalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya dina judulna nyaeta Kresna Murka. Tah ti rombongan Giri Harja tilu sumangga kae kawardi sedayana urang sami-sami ngadangukeun ieu cariosna Kresna Murka bagian kahiji anu disanggakeun ku almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya. Sumangga wilujeng ngadangukeun.
Semar-semar ya winangun Siti bentar kang putra Semar-semar ya winangun Semar kuncung danar wulu Angda dia apa kuning alam ya apa kuning alam Berjuang ulah pikiran dilari ridho Semar Badranaya Astra Jingga Dawala di haturanan lingih ku Lurah Tamtamana garanya Raden Gatot Kaca. Ieu kunirahangan dika. Iya, Anom. Aya naon itu Bapak Panglima aja. Aya naon Bapak Panglima? Mun reueus abdi Anom keneh, Kasep keneh. Saya Kasep. Terima kasih Anom keneh. Daya cawadeun gagah sakti mantraguna nya nya cak kitu aya anak hiji maka didik tapi aya anak nunungan ning bedegong ya da sagala rupa oge kumaha indung bapana kumaha Kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Jadi kumaha indung bapana dek di Yahudikeun, dek di Nasranikeun. Kumatak lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana. Mati luhur dipikir mah. Kumati luhur mata kula nyarek lamun anak bedegong teh bapana heula mun kitu ge. Naon sia teh? Nah, oleh bapak. Maka jeung kumaha bapakna sia. Nya cu. Ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali. Nya aing kudu heureuy jeung sireum. Aing kitu teh mah bener urang. Bapak tadi kitu dikir kita burung palung bodoh gelo oge. Bisi katulah tina naon. Bapak mesin ini tigigir. Kulan Astra Jingga Dawala. Abdi kulan, abdi anu beja tidak bedang dipersaya. Kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Antarja, Kakang Jakatawang. Dimas Abimanyu pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik yen Kakang ngalaka Surapoma teh mapak balad pikeun ngagempur urang. Waduh ngagedean ieu perang teh mulai jadi rongkah kieu kan nya jeung ieu deui di pihak Gusti Batara anjeunna teh pan pengaman dunya cenah ngajadog wae nya. Lain teh aya perhatiannya kan. Perhatian pisan. Kawas anu ngahajakeun. Sanu teu butuh negara urang mah tuh da melak ngarungkeun rokrak teh jadi. Bener. Oh, meureun di Eropa batu. Oh nya tadi ogo teuing jadi teu mikir.
diogok kumaha melak syampu jadi ala kedawak syebeuh duh gue Sesemat sebeuh di belakang. teu mikir dah matak kece nih katipu kabobodo Bodoh katipu. semuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apaan SDM na Lemah. SDM na lemah nyata kitu dia ngah insinyur ngagunuk dokter Anes ngeres sarjana pabalatak Benar teteh. pada teteh SDM unggul tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja skripsi na menang meuli meureun teuing nyata atuh geus kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deh wah sakitu ieu tindakan manusia-manusia anu hayang misahkeun diri ti nagara pringgandani teh geus luar dina katangtuan hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bongan mah kejeung dasana siji dua anu korban teh ti pihak sipil kitu cek abdi ge Benar teteh. lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara pek newa ka itu neunggeula ka itu keuna ku hukum Kuham. hari itu modaran urang teu Karena rago kan. jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu ceh Ayo urang kena kuham. apaan ayeuna teh keur usum kieu jadi positif kali positif sama dengan positif aya sugan aing pos hansip Si eta mah kitu. positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif maksudnya naon sih jadi lieur ka aing oh benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah ai salah kali salah kabina-bina lain Kemana we si eta mah? salah kali salah itu jadi bener Benar. nah jelema pamimpin bener rakyat bener pejabat kabeh bener kaitu nage Benar. rakyat salah pamimpin bener salah dah Salah. lamun pamimpin salah rakyat salah bener jadi akur kabeh saya kudu berdasarkan argumentasi ngomong cek Bodoh. nya berdasarkan kumaha jelema iman cek agama ieu poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa malah nu kupur bakal ngundang malapetaka talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu salah we sararea luy ayeuna baralik deui ngomean sararea deui tepinya waka tuh baheula maka dipilih diberi duit oh jadi salah Salah teteh. gitu demokrasi wah mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun angere ditumpakan money politik dilarang nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we da atuh da anjing kabeukinan nu kitu da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh mah geus jang atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik ayeuna mah kudu atoh aya masyarakat kitu teh Geus ngaronyak. kudu reueus malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis make polos cik Beres tapi teteh. Kudu cepat tanggap. nah sia teh sia teh geus keseuing teh Geus dilakukan datang wae teh kan. Keadilan. baheula ribut Imam Mahdi bakal turun nah mana anu bisa kiwari tungguannya Ratu Adil ya kamu bau sungut oh
saya tidak piningit ya ciwit teh aya minta doa ih kuamat teh ngadoa mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon nu pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah inamal amalu biniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu menya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira na bakal sadar moal saha teh nun kakang nalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur ya aki-aki cing bener atuh urang kedut ngomong teh lieur ka uing ge naon sia teh Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu da teu nyambung tah sia na basa naon be teh naon basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda deudeuh jang jati kasilih ku junti da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu hartina tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti ho erek ngan ku sia cepat ya roh daing yang anak dengan guntreng we iya lamun batur can tamat ulah waka di debat ulah waka disalakeun ieu mah tuda bakarek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh kana neraka aya kulu bid'atin dolalatun pinar pinaraka euy teh ieu mangeran ka hadis teh kieu ka Allah geus sok mangeran begenah teh naon teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya nama Raden Putra Bang Prabu Doib aduh numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeureukkeun dipeke ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cing ka Allah rasok mangeranna nu kagungan ulas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar ulas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati daing mah jihad doh ya teuing ieu otak lain kat kana dia teh mah aduh ya kurung batok bisa nyata kitu tanya katarima kuno bodoh mah ulah diremus Quran teh grepek naon sih diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dilegleg ulah diremus tapakuran nu jero kalayan memeh maca Quran teh taudan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecap wa ada jadi teh naon sababna sabab harokatil wau ilal aini
jadi harakat nawau tadi ditukerkeun kana ain pasoropa maka suruh audu ay akdiru hartina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah kerdieu kitu tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes alus jadi papayes ai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh kenya nya gitu teu ngarti aing mah rengkolna teh sakitu timbalan kade sing hati-hati tuleh bebeja kaulah kakolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kade malahan beja tidak menang dipercaya Semar dunya masih kena genyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye uak geus kumelendang di dunya ya saya tamangan uah we sieu golongan naon ya deui ari naon sagala teh dicempat we bener budaya hadisna wae eta dunya masih kena genyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar geus kumelendang di dunya ta eta nu jadi lieur teh nah cenah bareto teh apluk-aplukan manehna teh tuluy kapan manehna mimitina cenah nu kumelendang di dunya heuh tuluy kahujanan keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung mulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelendang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha ta eta nu jadi lieur teh aing mah eta nu jadi pemikiran teh bener mah meureun baheula teh saung teh make bedog saha nu nyieun gaji jeung bedog ta eta lieur aing mah tuluy make awi cing uang teh naon atuh nyaha make syuri da jeung nyana uing mah halus jang kritis kitu tah geuning kitu kritis dina alam modern mah kudu nyata wae naon heuh atuh nu teu ngarti teh saung nya meunang saha pan jadi abdi heuh atuna lain mikir sia teh eta sumpek pisan sia saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup naon si Edison sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna tuh Edison naon agamana teuing geuning dipake ku sia naon eta saangna listrik nu dianggap kafir ku sia teh dianggap Yahudi kapan tapi heueuh euy sia teh lain saung niuhan aing dia teh dijadikeun teh tina saung nyaeta saungeuk saungkeun tidak nikmat nu sakedeung sia teh nah kudu dibejer-beaskeun sia tadi dinya harita teh dunya teh keur genyelong budahan batu teh beye jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina kaharti teu ya eta jarum sapotong eta jagat dijarumat jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina jorang teteh oh naon teu tina sakitu lain bener kakareka ya la ilaha illallah wah kakareka harti sia teh mah baru celik teh bener jarum sapotong
ampun ya otak nepi ka kitu Lain balik kulat-kulat deui otak teh. matak diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur teh kitu jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge ieu mah diremus Sorangan. karek maca taun asa geus nepi Asa geus pangsuci. pada jauh keneh A'udzubillahi minasyaitonir rajim pan kitu can nepi teteh can nepi ka mana kana amal pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu alif lam lagi alif lam li jinsi Lijin sih. artina tuduh kana gawe buktikeun na gawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina eta mah Arti wajib gawena kumaha carana nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh cik ya ka Allah nah make nyalindung ka Allah cik. udah nya dan nu kagunganna kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah udageun teh kana rahmat da pitulungna nah apangna nyalindung naon atuh sabab dari godaan setan yang terkutuk saha nu dikutuk setan kusaha ku Allah iraha nah setan mun keterusan udah kudu tamat atuh ulah ngabuntut bangkong ilmu mah Udah PK mata holangna atuh. doa na we ti malang tak itu Pak geuning euy sia kudu tanggung jawab heeh aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh Cik. nu terkutuk setan kusaha dikutukna walau iraha baheula kumaha apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam kabeh sarujud ila angin malaikat nu hiji tanu teu sujud saha ke malaikat musyarafah terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina gitu jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna Cik. nya dikutuk keneh kusaha walau nah aya Allah dendam blok Lain jadi apa? lain kuring mah nanyakeun Ya Allah munak-munak. aya Allah unek-unek teu baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik sia Oh. kafir Ya, saya di podaran bae sebab jihad ai Saya mah jawab apa ke? nya kerdi Watir kuku patok le. ai sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da kuring maka aka aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk saha nu dikutuk teh setan ari ayeuna dikutuk keneh usaha ku Allah nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepek abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apal kana hukum basa ge mah tuh mata kudu apal kana hukum basa ge mah tuh udin dagang bonteng